Saenggeusna aya pangaruh ti Karajaan Mataram, urang Sunda karek namimitian nyawah. Pakasaban anu lainna nyaeta ngalalauk. Ari ngusep atawa ngalalauk teh nyaeta geus aya ti jaman purba keneh. Jalma baheula anu cicing di sabudeureun sagara, situ jeung walungan. Unsur budaya anu salajengna nyaeta kasenian. Anapun kasenian anu aya di Tatar Sunda kacidalobana, ti mimiti calung, angklung, wayang golek, tarawangsa, jeung sajabana. Anapun angklung nyaeta kasenian anu pakakasna teh dijieun tina awi. Cara maenkeunana nyaeta ku cara dioyagkeun. Ieu mangrupa kesenian angklung anu aya di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cibeber, Lebak Banten. Anapun kasenian anu kahot anu sejenna nyaeta wayang golek. Wayang golek nyaeta kasenian Sunda anu zaman kiwari kahot ku Dalang Asep Sunandar Sunaria anu ayeuna dituluykeun ku incu-incuna. Kasenian anu salajengna nyaeta calung. Kasenian calung nyaeta pakakasna dijieun tina awi, sarua jeung angklung. Tapi dina maenkeunana calung ieu mah ditakol. Anapun artis anu kahot dina widang ieu nyaeta almarhum Dals. Anapun aya oge seni anu bentukna teh dina bentuk ritual, saperti tarawangsa anu aya di Rancakalong.